wajib. Contoh aina. Hiji pemuda katakanlah ngaranna Joni gitunya, menyontokeun ngaranna saha? Joni. Istrina katakanlah ngaranna Iis lah gitunya. Si Joni jeung saha? Jeung si Iis gitunya. Manehna punya rencana kawin. Misalkan kawinna teh tahun hareup. Itu tahun hareup kawinna. Gitu. Misalkan gitunya. Tahun hareup kawin tapi unggal poe diamprokan. Tuh, diamprokan, terus bisa ngobrol bareng, bisa makan bareng, bisa silih uapan bareng. Itu di dalam sesuatu yang dia kerjakan sementara belum ada hukum memerintahkan. Itu wajib kawin itu. Gitu. Tidak perlu harus nunggu naon. Kecuali menunggu untuk tahun ke depan itu saling doakan. Tidak nanti diamprokan gitu, dalam arti hanya cukup melaksanakan khitbah gitu, bahwa kita punya janji karena saya punya ingin menyelesaikan, saya ini misalkan ngalaksanakan ieu punya proyek ieu anggeusna sakieu gimana misalkan orang nikah atau anu, kalaupun di antara duanya sudah naon sinkron, mungkin itu ada jaiz gitu, mungkin ada naon jaiz selama tidak melanggar apa yang dilarang syara, boleh mungkin. Tapi kamun kieu ayeuna nikah tahun hareup dibawa unggal poe dina motor, komo lamun motor anu nangkod kana naon? Aduh. Geus makan bareng, teu? Geus silih uapan? Itu hukum sudah menerangkan anta wajibun fin nikah. Kalaupun kamu tidak melaksanakan nikah, apalagi orang tuanya tidak memperdulikan, ini masuk kena bab dayus. Wa amma ad-dayusu la yadkhulul jannah qattun. Orang dayus tidak masuk surga. Walau kana abidan, walau kana min ahli al-Qur'an, walau kana min ahli salawat, walau kana. Orang dayus itu tidak bisa masuk surga. Gitu. Rasul ngadaukeun eta. Apa itu dayus? Membiarkan gitu kejelekan di matanya gitu, apalagi kejelekan tersebut termasuk keluarganya. Itu tidak boleh itu. Itu hukum wajib nikah eta. Ya melamun diantep dosana lain nunggurkeun anakna tapi ngerembet ka saha? Ka keluargana, mungkin ka indung bapana, bahkan anu teu boga dosa wae cek paribasana, bapana tukang indungna tukang tahajud misalkan angger. Karena membiarkan maksiat di kelopak matanya gitu. Maka hukum menerangkan kepada orang tersebut ente kudu buru-buru naon nikah. Udah abdi cenah nikah teh can boga anu nah atuh tong wakawah jeung awewe. Gampang kan? Gampang lu urang. Udah abdi teh lain yang nikah misalkan naon masalahna? Karena abdi teh can boga usaha can boga atuh tong wakawah jeung saha? Udah abdi mah nyirian aing ngaran nyiren, lain kudu diamprokan unggal poe. Terus itu hukum gitu. Tapi kan ayeuna tidak berlaku. Di zaman ayeuna tidak naon? Tidak berlaku. Kenapa tidak berlaku? Karena dia jauh jeung ulama. Maka salah satu contoh orang jauh jeung ulama teh sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin yarfa'ullahul barakata min kasbihim yusallitullahu sultan zalima wa yakhruju minad dunya bighairi iman. Rasul kapungkur sayati bakal datang cek bahasa Sunda nama bakal datang bakal sumping satu zaman kepada umatku kata Nabi, yang mana di zaman itu umatku semuanya jauh daripada ulama, ibadahnya tidak lagi berpatokan kepada ilmu fikih, ibadahnya lagi tidak berpatokan kepada tauhid, ibadahnya lagi tidak berpatokan kepada ilmu tasyawuf, maka orang tersebut akan Allah berikan 3 balik nu mulai obatna. Masya Allah. Kahiji ku Allah diangkat keberkahan tina usaha urang. Gitunya. Kasab apa saja, profesi non wae, pokona jauh jeung ulama, teu make ilmu fikih ibadahna, Allah bere dicabut keberkahan ku Allah. Itu janji Rasulullah. Masya Allah. Bagaimana orang yang dicabut keberkahan? Bejana usaha teh modalna jutaan, bejana bisnis na cek paribasana kaditu kadieu,
tapi begitu dihitung tiap tahun bukan keuntungan yang dia dapat, tapi hutang numpuk. Itu kurang berkah namanya. Kurang berkah itu. Kalau kita benar-benar butuh naon? Berkah. Karena Allah merek berkah tidak harus dengan usaha kita yang hebat, tidak harus dengan derajat kita yang tinggi, tidak harus dengan gaji kita per bulan besar. Kalaupun Allah akan memberikan keberkahan, modalnya cukup dengan iman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalaupun orang tersebut meyakini bahwa itu berkah adanya di Allah Ta'ala, maka Allah memberikan itu cukup dengan kamu iman, dan iman itu diekspresikan, diwujudkan melalui takwa. Itu berkah datang. Barakatim minas sama, Allah akan menurunkan keberkahan dari langit, juga Allah akan menurunkan keberkahan dari mana? Dari sumber bumi. Cobaan bisa percaya. Berarti hal-hal yang ini yang dipikirkan orang gitunya. Orang tuh mendapat keberkahan tuh harus bentuk ada, misalkan kita punya ini harus di Quran tuh gitu. Orang yang akan mendapat keberkahan cukup dengan orang iman kepada Allah, iman tapi benar. Iman kepada Allah, dan keimanan tersebut dia wujudkan dengan takwa. Artinya melaksanakan apa yang diperintah Allah, menjauhi larangan, pasti barokah. Yakin teman. Yakin berkah itu. Gitu, yakin berkah. Cabut ku Allah berkahna. Nah, makana Nabi ngadaukeun salah satu di antara sabab Allah menghilangkan keberkahan nanti yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu jauhnya seseorang, itu jauh dalam arti di sini hati. Karena hati merasa jauh dengan ulama, dengan aulia, itu jauh di ibadahnya, tidak lagi berpatokan dengan ilmu fikih. Cek paribasana salat asal sarua we rukunan, jung sujud asal sarua we pakai baju itu tidak masuk karena kategori orang mendapat keberkahan. Maka tatkala orang tersebut jauh daripada ulama, tidak lagi memuliakan ulama, tidak lagi kita mencari ilmu daripada ilmunya para ulama, juga ibadahnya tidak berpatokan kepada ilmu fikih, tauhid dan tasawuf, maka orang tersebut akan Allah beri 3 balai, yang mana balai tersebut tidak ada obatnya. Cabut ku Allah keberkahan. Loba nu kitu di urang. Itu bejana duitna jutaan, lobaan ratusan, tapi tidak bisa dinikmati. Daharna we di gram nu kitu. Boga mobil loba teu bisa ditaekan karena manehna setruk. Gitu. Banyak seperti itu. Ayeuna misalkan harta loba, dunia loba, pamajikanna ngaco, anakna ngaco, bukan kayak itu. Aing ngaran berkah mah ziyadatul khair. Dari satu keberkahan yang kita miliki, maka akan meremet kepada istri kita, kepada anak kita, kepada harta kita, bahkan tempat kita pun akan terus. Karena terus bertambah berkah mah. Bertambah, ini berkah orang ti urang, rembet ka bojo urang, rembet ka putra urang, rembet ka tempat urang, bahkan kanu dimakan ku minum urang ge. Terus kalau memang sudah ada keberkahan di atasnya, maka itu berkah tersebut napa? Karena segala rupi perkara. Jadi di mana geus diberkahkeun eta nikmat ku Allah Taala, maka nikmat tersebut moal dihisab ku Allah jeung moal ngabeuratan kanu diberi nikmat. Itu arti berkah. Mentak cekolot baheula mah ngaran berkah teh tinu leutik jadi naon? Saeutik mahi loba naon? Tah eta. Mentak moal lieur jelema nu percaya ka berkah cek Bapak. Anu dipake liurna naon? Heuh saeutik cenah, heuh mahi. Itu kan naon? Berkah. Batur boga ratusan juta, urang boga sabaraha? 100.000. Da percaya kana naon? Mahi. Untuk ngomongkeun anak loba, ada anak abdi loba, cenah beda 10 mahi ku berkah mah. Gitu. Piraku mustahil Al-Quran kudu naon? Kudu bohong, mustahil. Nah pertanyaannya, kita itu percaya henteu karena naon? Susah, orang tidak percaya berkah susah. Gitu. Jadi pikiran nanti iya, ai ngaran percaya, pikiran di dia diakurkeun jeung di dia nyambung. Gitu. Cobain, orang meyakini berkah itu harus di sini. Karena diimani, berkah itu di dia, diimani, saya percaya. Gitu. Bapak percaya berkah itu. Jadi tidak harus nilai banyak, gitunya dengan berkah Allah, bahkan tidak ada nilai sekalipun menurut akal seseorang. Jika Allah akan memberkahkan, ya berkah weh, mahi weh. Umur mahi, gitunya, duit mahi gitu. Tak urang mah mungkin termasuk Bapak pribadi oge gitunya, meyakini berkah teh karak sepotong-sepotong.
sapotong percaya karena non berkah gitunya. Lamun geus nyekel duit saeutik itu budak ieu jajan ieu encan kontrakan, encan mayar anu aduh mahi di mana ieu tah. Tapi lamun percaya karena berkah mahi. Sabab kolot baheula ngomongna berkah mah saeutik mahi loba naon. Eta pasti eta. Itu asal diyakini. Ai diyakini mah da lain ku otak coba di naon? Ati. Mentak hese ngasupkeun ilmu ka jero naon? Jero ati. Gitu. Di mana geus asup ilmu kana jero naon? Kana jero ati bisa dicobaan ku sararea. Gitu. Kenapa urang ieu misalkeun gitunya dina nanti dina amalan, dina wiri, dina segala rupi perkara aya sifat hoream jeung sabangsana sementara ngadenge dongeng wali, riwayat wali, hikayat wali gitunya. Imam Jaludin maca salat bisa sampai 40.000 sapeting, bari unggal peuting. Urang mah boro-boro 40.000. Kakarak 100 geus pahili jeung heuai urang. Naon cing masalahna? Masalahna hiji. Masalahnya hiji. Karena nu dibaca karak nepi ka letah. Niat urang karak nepi ka letah. Can nepi ka mana? Hati. Mentak cek Nabi, niat itu harus ada di dalam hati, bukan di dalam lidah kamu. Ayeuna lamun urang geus nawaitu tolabul ilmi masuk kana dalam hati, entong dibere kecrik hujan. Orai hareupeun urang ditabrak urang. Karena geus asup di dina aya saha? Allah. Apakah Allah takut kunaon? Jawab pertanyaanna. Apakah Allah takut ke orai? Nah itu. Orang yang sudah niat itu nawaitu lillah itu sudah masuk ke dalam hatinya. Yang sudah masuk ke dalam hatinya apa yang dia takuti? Itu kesadaran lahiriah gitu. Mungkinkah orai mungkinkah anu nyiptakeun orai takut kunaon? Mungkinkah takut ke hujan? Mungkinkah moal taya. Makanya wali itu gitunya di dunia kenapa wali itu tidak ada yang takuti? Karena Allah geus ka mana? Udah. Di mana teu boga duit sieun, moal sieun kitu mah. Dibere peuting, matak wali beurang peuting rata we. Susah boga duit rata anjeunna mah. Kitunya gering jeung naon? Jeung sia rata. Sugan wali sieun ku gering, apa urang gering teu eureun. Kenapa eureun? Karena ieu teh naon? Karena punya ketakutan. Maka aya khauf dina kitab nya, aya khauf, aya roja. Itu khauf dan roja bukan pekerjaan akal, tapi pekerjaan naon? Pekerjaan hati. Gitu. Pikiran ku urang tuh. Aing eleh keneh wae ieu ngaji. Kakarak dibere hujan saeutik. Hujan euy. Nah, jadi dia mah berarti. Itu urang gitu ya. Nah iya, mentak tadi teh ya gitunya. Paingan dina Al-Qur'an ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Eling-eling anjeun sadayana zikir ka Allah karena hati yang bisa menenangkan ke dalam hati orang. Artina ulah kieu, Allah diasupkeun naon? Ulah kitu. Ngan cuman dina ati urang ieu aya sifat nu dipikaresep ku Allah. Urang kudu apal. Dina ati ieu lamun aya sifat nu dipikaresep ku Allah, maka moal aya perkara parentahan Allah nu teu dipikaresep ku urang. Contoh, Allah sangat mikaresep kana sifat khusu, tadoru, gitunya, rendah diri, naon deui? Tawadu, henteu sombong, henteu riya. Eta sifat-sifat eta sangat dipikasayang ku Allah. Ka'annahu berarti di dieu teh naon? Sifat Allah teh geus aya. Geus di mana sifat Allah aya dina ati urang, atuh tidak mungkin di mana urang rek ngalaksanakeun parentahan Allah aya merengket. Gitu? Tidak mungkin. Kenapa jadi mungkin jadi merengket? Karena dina ati urang banyak sifat yang dibenci. Nah, itu. Sok ayeuna di jero urang. Sifatna iri, dengki, hasud, ngewa ka batur teu pugu-pugu, suudon diperbanyak dina ati. Bawa we kana ngaji. Datang yang ke pang paneurina. Datang pang paneurina cicing pang tukangna balik pang heulana. Begitulah sifat saha. Urang gitu. Masalahnya tuh kudu nyalakeun batur karena dina saat ayeuna kita belum bisa gitunya, belum bisa, mungkin belum mampu, mudah-mudahan bisa.
Karena di dalam hati itu masih banyak sifat yang dibenci oleh saha. Buktikan ku sarangan. Da tahajud teh sakitu gede sarere ge apal ganjaran tahajud teh gede nah horea moe apa di dieuna teu aya sifat saha. Nah gitu. Di mana teu aya sifat Allah berarti di dalam hati orang sifat sabalik nanti Allah sah. Nah itu paling tepat. Itu jelas loh. Jelas eta. Gitunya. Urang teu kudu make naon teh, muka-muka naon teh. Quran hararese cek bapak gitu. Anu jelas mah urang mah. Kenapa urang resep kana pagawean setan? Karena di dalam hati punya sifat. Nah, eta nu jelas mah eta. Teu kudu bingung urang dengan Quran hararese. Kata bah kudu dibaca heula. Leung lamun bener naonna. Enggak, saya nu kaharti mah kitu cek bapak. Tatkala kenapa dina hati nu jadi ukuran? Karena hati adalah gambaran lahiriah. Gitu. Hati itu gambaran lahiriah gitu. Tatkala lahiriah mengerjakan suatu A, B dan C, itu semuanya sudah dirancang oleh hatinya. Kalaupun di dalam hatinya, hadis nerangkeun, kalaupun di dalam hati seseorang itu nu sagede kieu goreng, bakal sakabeh awakna jadi naon? Eta tinggal. Kalaupun sebaliknya misalkan di dalam hatinya nu sagede kieu alus, maka sakabeh anggotana geunan alus, nu ditingali alus, nu kadenge alus, nu kacabak alus, nu katincak alus, bahkan nu kapikirna ge jadi naon? Dari mana itu awalnya? Dari sini. Maka jagalah naon? Jagalah hati, janganlah konon. Nah, gitu. Cahaya memang jadi ya semua. Begitulah kira-kiranya. Mentak babagian nu jadi ajar nuju belajar ngasupkeun kana ati teh sifat nu pikaresep ku Allah. Gitunya makana semakin ilmuna loba semakin tawadu karena dirinya sifat Allah gitu. Tawadu, husu, tadarru gitunya. Itunya tarasuudon gitunya, rendah diri gitu, menghargai orang lain dan sebagainya. Itu sifat-sifat Allah. Nya pantas atuh kana ngaji moal aya hoream. Sabab dina atina sifat saha? Sifat Allah, tapi lamun dina ati urang sifat saha? Wah, boro-boro kanu jauh hareupeun imah mumul mantog. Mumul mantog, mumul nanti mumul datang urang ngaji. Karena di dalam hatinya ada naon? Itu. Karena kan aya numbung kanu ngaji saha? Da lain malaikat. Anu umbung kana ngaji, numbung kana tahajud, numbung kana nyen hade itu bukan sifat Allah, bukan sifat Allah, tapi sifat anu dipikaresep ku saha? Tinggal babarik berarti tak pantes. Inna syaitona lakum baca dina ati urang. Inna syaitona sesungguhnya setan itu lakum bagi kamu aduwum mubin musuh yang paling nyata. Secara kasat mata teka tinggali setan, tapi kalau menyabak hati masing-masing. Selama ieu urang ngaji unggal poe tapi urang nyewa ka batur teu puguh-puguh terus teu eureun-eureun. Selama ieu urang ngaji unggal poe tapi kore teu cager-cager. Selama ieu ngaji ngalobaan, guru ngalobaan tapi urang nyewa wae ka saha? Ka batur. Apakah itu sifat Allah? Bukan kan? Itu kan bukan sifat Allah itu. Kalau bukan sifat Allah di dalam hati kita, jangan kita merasa nanti tidak mungkin kita akan merasa nikmat di dalam ibadah kepada Allah karena di dalam hatinya masih banyak sifat-sifat yang bukan dicintai. Gampang pisan itu. Entak ayeuna mun ngaji hoream lah geus kudu maca-maca naon tinggal maca hate. Ada apa di dalam hatimu? Mentak sok ditanya kamu punya hati enggak? Punya. Hatimu milik siapa? Gitu. Kalau dijawab hatiku milik istri saya, boleh itu goer mahdoh ya. Ibadah goer mahdoh hati kita milik saha? Milik istri. Tapi kalau ibadatun mahdoh hati kita milik saha? Milik Allah. Gitu. Karena Allah melihat hatinya. Innallaha la yanzuru min suwarikum bal yanzuru ila qulubikum. Aku atau kami surah Allah tidak melihat apa yang ada di kamu. Saya tidak lihat kamu wajahnya, tidak lihat kamu pangkatnya, apalagi hartanya, kekuasaannya. Yang saya lihat itu ke dalam hatinya. Jika di dalam hatinya ada sifat yang dicintai saha, rahmat nak asup padinya. Kita ngomongkan rahmat asup teh kitu. Begitu ditinggal ku saha? Ku Allah Ta'ala di dalam hatinya itu tidak ada sifat-sifat yang dicintai Allah, maka rahmat itu tidak masuk. Gitu. Tidak masuk ke hati
orang, sehingga di mana tidak masuk kepada hati orang, maka orang dina ngalaksanakeun parentahan Allah ulah boro hingga anu wayah kieu. Wayah kieu mah geus wayah naon ya. Wayah hees wayah kieu mah. Lain wayah bener gitu. Heeh. Di bawah wayah kieu ngaji, di bawah tas magrib di bawah ngopi jeung ngarokok wayah kumaha atau nonton bola hayu. Gitu. Karena di tengah nyambung. Nah, ikan nonton bola jam 12 aing bisa bentak beka subuh. Nah, nya naon? Entong nyokeun hakana mata, coba ka dieu. Aya naonna di hati urang. Gitu. Eta geus aya can dalil bahwa Allah sangat resep kana nonton bola. Aya teu dalil nu eta? Heeh. Ayo ngobrol misalkan ieu nya jeung pamajikan sorangan gitu. Akarak dua kata ge jual hayu gitu. Tapi nah ngobrol jeung pamajikan tetangga. Gelo. Ayo ngobrol jeung pamajikan tetangga entong di tas magrib jam 12 peuting nepi ka subuh kuat urang. Tah ayeuna tinggal nanya dina hati urang cabak ku sarerea gitu nya. Naon sababna? Apakah dicintai teu ku Allah taala lamun urang ngobrol jeung pamajikan tetangga? Kan eueuh dalilna. Berarti di dalam hati itu saha? Kantun kitu. Jadi orang mending keneh nyalahkeun awak sorangan daripada saha. Eta nu paling ngeunaheun mah. Gitu. Undur bin nafsi wala tandur bil ghairi aula bil afdal. Kalau kita melihat apa yang ada di dalam hati kita, kekurangan kita, kelebihan kita dilihat ku sorangan, itu lebih utama daripada orang ngomongkeun si itu tuh anu daripada kitu. Mendingan ka urang ka dia. Ya naonan aing kieu. Nah, aing ngobrol jeung pamajikan euy. Nah, da kakarak sajam geus naon? Geus aya geusana gitu. Melong pamajikan moal anu 2 jam jelema. Ente sok melong ka pamajikan tara Gus? Masa? Aya mah sajam tara? Oh, 5 menit. Tuh, tingali. Itu eta ka pamajikan anu diparentah kan? Melong pamajikan kan diparentah ku saha? Ku Allah taala. Embung sajam teh. Aing nil beungeut sia kitu dikit. Tapi nah ieu nya gitu. Abdi cenah eta ningali pamajikan tetangga resep bujur. Ai pamajikan mana bujuran? Sok pelong bujur pamajikan. Lamun urang melong bujur pamajikan walaupun makruh tetep teu dosa. Karena bujur sorangan. Bujur pamajikan urang. Tapi nah anu liwat di hareupeun ieu mah bujur pamajikan tetangga. Anjir euy. Aing aya naonan eta. Gitu. Aya naonan eta kan kuntun kitu. Jadi lamun nanya ka dieu mah kana mata urang nya sarua we, tapi lamun dikoreksi naonna. Nah, beda. Kalau melihat wajah istri kita, malaikat di dalam hatinya Allah. Gitu. Sifat Allah di dia. Tapi kalau lihat istri tetangga dengan punya naon teh anteng, aya saha di dinya. Kantun kitu. Jadi urang sorangan bisa ngalilai sarasana. Jadi untuk mengukur iman itu seperti itu. Kenapa lihat pemajikan sorangan orang kok embung lila cenah. Dibere seri ku pamajikan teh anjir sia surilah. Halah tingin. Mentak cek bapak ngaji nu pang sesah-sesana boro-boro ngaji magahan ka saha. Salah bapak ngomongan awak sorangan sih serasa begitunya. Niat ngaji teh ngomongin awak sorangan. Kok urang resep wae ningali pamajikan batur. Ai pamajikan sorangan nu dimeunangkeun ku Gusti, dihalalkeun ku Nabi, bahkan melongna jadi ganjaran teu hayang. Gitu. Aneh urang eta. Ningali bujur itu da pamajikan urang ge boga bujur. Ya, bener teu? Heuh bisi salah, bener pan sarua nan. Gitu pemajikan urang ge aya bujuran. Oh tujuan itu ada pemajikan itu mah tetangga mah susuan. Nah, pemajikan urang ge aya naonan? Susuan. Kurang yang sareng wajar gitu. Eta cenah pamajikan susuna geus dihandap, kantun kaluhurkeun. Sese teuing mah. Itu sebenarnya bukan alasan, cukup eta mah dina hate we gitu. Tadi sebut we hate ngeres gitu. Gitu. Jadi bingung orang eta. Nah, kieu nya euy cinta. Kitu nya. Oh, urang ningali kanu di anu dimenangkeun ku agama jadi kieu. Aya nu teu meunang cek anu jadi kieu. Berarti di dalam hati urang ekspresi kana mata gitu kan gambaran hate.
Coba lamun dina hateun aya malaikat, tidak mungkin ningali bujur tetangga. Keret sih babata. Begitu liwat anjir Allahu Akbar kieu. Wis gitulah ari aya naon ya. Ari aya malaikatan mah. Ari eueuh malaikatan di hate begitu liwat alah euy. Lompang kieu. Malaikatan eta. Jadi jelas karasa ku urang eta. Oh, berarti urang teh can bisa nanti can bisa nempatkeun malaikat gitu. Da geuning urang ningali anu eueuh malaikatan mah atoh gitu. Atoh tingadengkeun urang ditingali gitu. Dan padahal mah lamun lamun ayeuna gitu nya urang nyalira apa bapak bersira sorangan gitu nya. Kadang-kadang sok kitu, nampakuran da bagi sarua normal gitu nya. Da da teu kolot-kolot teuing gitu nya aya keneh nanti. Nya aya keresep ningali aya gitu nya. Nya ieu mah jujur we gitu. Ieu di majelis nyarios lah. Di majelis urang teu meuneun teh Allah ngadengin normal terus terang apa normal gitu. Gitu. Mentak cek bapak mah pantas. Orang menyendiri itu banyak dosa. Punten. Kitanya iya kudu dibahas ya. Iya perlu dibahas gitu. Perlu dibahas gitunya. Tapi kan iya perlu dibahas nah gitu. Gitu. Kenapa Nabi gitu? Tah ini kurang kata pakuran. Kenapa Nabi sampai menganjurkan gitunya? Ya ma'asyaras sabab man istata'a minkumul ba'd. Kalau kamu sudah mampu silakan cepat-cepat naon. Nah, kenapa di situ dipiwarang? Karena orang sendiri itu banyak dosa. Maaf tapi nya. Da bapak ge sarua sorangan ya. Gitu. Kenapa? Ayeuna kieu contohna. Orang yang sudah berumah tangga di samping ganjaran yang gede moal kudu ngalamun. Gitu. Lamun hayang kan tunder. Gitu kan, coba anu teu boga pamajikan. Dilamun, tapi teu kuat jeung ngalamun. Nu akhirna kok korabet kana naon? Kana HP teh malah kana gambar teu paruguh teh mah pantes banyak dosa ieu na ge mikirna geus lain mikir hayang naon. Alah, pikiran teh aduh. Geus kieu. Pantes cek Nabi gitu. Aduh. Mentak cek bapak mending kene mending kawin gitu. Jabah kawin mah diparentah. Makana cek Nabi lamun rek kawin ulah kieu. Aduh abdi kumaha ieu usahana eta mah urusan Allah eta mah. Gitu. Urusan Allah tong kudu ayo urang aya rek kawin. Aduh usaha can boga euy. Jabah ku di paraban naon eta mah lain pikiran we ngaji eta mah cek bapak mah. Itu pikiran orang mah laksanakeun perintah Rasul. Di situ tatkala orang sanggup melaksanakan perintah Rasul, resikona Allah geus dinuturkeun. Pasti ku Allah bere jalan. Asal otakna naon? Berjalan gitu. Otakna cicik mal jalan-jalan gitu. Gitu sarasna mah. Lila teuing nungguan lah dengan. Da bapak mah geus kesel karak 2 bulan oge. Bener ya, jujur we gitu. Naon sababna? Sabab katinggal paingan Nabi nyaram cinta. Gitu, paingan Nabi nyaram. Geuning dina naon teh? Dina urang sorangan kieu, tapi anu normal keneh gitu nya. Nya anu teu normal mah wallahu alam gitu nya ieu mah. Gitu. Gitu. Aduh. Soalnya orang bisi kan Nabi nyarios kieu, anta miskinun. 3 kali. Miskinun. Orang yang tidak punya, maaf tapi nya. Tapi udah kudu dibahas ya. Kudu dibahas ya. Sampai 3 kali nyebutna. Ente miskin. Teu boga pamajikan nanti disebut miskin ku Nabi. Cek bapak eta miskin naon ieu ya. Ditapakuran. Oh, ternyata dina amalan oge. Da ganjaran oge ngan hiji. Tapi nu boga bojo mah waduh. Eta teh make kelas ganjaran teh. Lamun pamajikan hiji, sakieu ganjaranna teh. Pamajikan 2 sakieu. Pamajikan 3 mah saka itu eta. Itu laras eta. Itu mentak minimal atuh urang henteu 3 jeung 4 atuh. Hiji wae mah kudu gitu. Lah atuh rugi. Bab nikah teh barokah. Gitu barokah.
Hiji ganjaran digedekeun ku Allah, salat digedekeun, ngariungna kieu pahareup-pahareup jeung istri diganjar gitu. Wah, mentak aya hikayat riwayat super romantis itu adalah Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Rasul teh aduh masyaallah teh. Lamun urang ningali hikayat Kanjeng Rasul jeung Siti Khadijah, masyaallah moal sigana umat belum bisa sampai kadinya. Kanjeng Rasul mah gitunya terus tiap dinten teh. Anteh minang Kanjeng Rasul bobo di dia. Bobo di lahunan Siti Khadijah gitunya. Bahkan ngaleueut tilas bibir Siti Khadijah. Sering gitu. Ya urang mah dulu urut mana? Di antaranya. Naon sababna kitu eta? Kurang pemasukan. Ai akur pemasukan moal gitu. Kurang pemasukan. Masukan teh ada dua atuh da. Hiji masuk ka dieu, kaduana masuk nu eta gitu. Moal insyaallah. Emang korban kanker mah suka ada iwai. Moal insyaallah. Mentak kudu akur. Jadi cek budak santri teh mah ka istri mah jadi kalam nate jempe nate mau bitada khobar. Gitu. Jadi kieu bojo mah gitunya istri mah urang kudu uning ku sawab istri mah boga bibir opat. Bibirna opat, lalaki mah dua. Jadi lamun dicocokan we bibir nu ieu gitu tah. Engke nu handap nu rewelang gitu. Ayeuna mineng we eta bibir nu eta dinan teh. Dicocokkan anu ieu ngomong gitu. Mentak kudu saimbang ka bojo mah. Gitu cocokan luhur nu handapna cicing. Gitu. Cocokan teh ku barang dahar, ku nasihat, ku ilmu jeung sabangsana gitu. Insyaallah. Jadi di istri teh cek urang nama gitu. Aya hiji perkara anu kurang di urang nu leuwih. Jadi nu leuwih jeung nu kurang mah nya cocok atuh da. Gitu. Seperti kitu. Jadi misalna lamun misalkeun urang ayeuna ngemutna kadinya gitu nya moal jadi-jadi gitu nya. Ayeuna mah nikah we. Efek teh pamajikan teh yang misalna ke mas kawin, siapkeun we ke urang. Eueuh teh mah nya beusi we atuh baki. Nya. Ayeuna mau dipertanyakeun ku urang, meunang teu make mas kawin make beusi? Meunang. Cek sateu meunang. Asal 10 ton we. Terima nikah, misalkan ya, urang terima nikah kasih anu putra si anu kalau nganggo mas kawin besi 10 ton dibayar kontan tinggal ngajual 10 tonnya lumayan itu atau ku sendal jepit terima nikah abdi kasih anu bin anu putra si anu kalau nganggo mas kawin sendal jepit asal tina emas we naikkeun eta kamari putra dulur putra wargi gitunya waduh eta gede milik ajengan eta gitu santri kawin ku guruna mas kawinna sabaraha jeung jauh jelema beunghar itu 2 gram mas kawin lagi make nanti buhori muslim cek bapak mah nikah mah teu kudu make eta make mas kawin mah emas dan nabi kitu nyontokeunana buhori mah eta mah engke we dibaca geus kawin nikah soalnya kan lain deui eta mah sarasana mah jadi bisi aya dir anjeunna oh aing mas kawin aing mah beda jeung batur misalkeun batur make emas aing make naon buhori gitu. Nu alus menggeus make kunci we mas kawin mah taya temen nikah abdi make kunci we Kunci surga kunci naon we kunci gembok kitu na sah ari mas kawin mas sah kitu nya ku sah naon asal anu di mas kawinana ridho gitu itu mentakan urang lamun rek kawin teh tanya heula yang mas kawinna naon bapak ge nanya gitu teh mah naon mas kawin aja ah teu langkung geus teu langkung mah kumaha urang we gitu gitu tah memang aya istri sok bahasa teu langkung gitu nya tah berarti eta milik urang tapi istri sok anu kieu abdi mah yang mas kawinna kunci cenah ah loba meuli di pasar kunci gembok tenan naon ai kunci motor wungkul mah bisa nginjung nu batur da mana mah yang kunci teh aku aing bere teh
bisa diduplikatkan ke urang rek kunci BMW suka nasa duplikatna we begitu nanyakeun lamun kieu mah lamun entah kemun kieu tarima nikah abdi nganggo mas kawin kunci henteu jeung mobilna sah eta kunci nu unggul mah sah mentak lamun istri nanyakeun hayang mas kawin kunci gampang buru-buru kawin ku urang kunci naon nu aya kunci gerobok atuh tapi lamun kieu mah mas kawin kunci jeung mobilna tah eta berarti tah kudu jeung mobilna eta aya kunci wungkul mah tinggal nyokot dapur loba kunci gerobok kunci kamar kunci naon we gitu sah gitu seperti jalma ini rumahna teh mas kawin nganggo HP misalkan mas kawin HP dibayar kontan gitu jeung eusina teu tekedah jeung kuotan ada ngaranna ge naon HP lamun kieu mah ngomongna abdi terima nikah ka salira anu kalau nganggo mas kawin HP jeung kuotana tah eta kudu eusian gitu aya HP wungkul mah kudu eusian gitu kumaha lamun HP menang injem misalkeun lain HP urang teu tiasa karena aya disebutkeun mas kawin mah kudu barang urang nu asli dipaksikeun ka saha sabab eta mas kawin geus milik itu gitu makanya lamun dipake ku urang geus kawin kudu dibayar da eta mah nganjuk ngaranna gitu itu lamun misalkan mas kawin orang iya 10 gram aing geus menang 2 bulan keur kontrakan itu jual mas kawin di peretelan we pemasanan tetap kudu dibayar sabab eta mah selain milik urang mentak aya nu disebut tajdidun nikah teh mas kawinna kudu gonta-ganti nu kamari urang tajdidun nikah misalkan itulah nyokot mas kawin itu ngaluarkeun deui nya tahun pamajikan sebelum tajdidun nikah ge manehna wow rembel kunaon rembel kumaha 10 gram kamari tajdidun nikah kajengan ieu tajdidun nikah model haji cecep eta 15 kali tajdidun nikah 10 gram bisa baraha 150 gram ditabarukan ka guru ieu bawa ka guruna tapi ulah waka di jima gitu tajdidun nikah mah itu jadi geus dijama mah geus teu bisa tajdidun nikah misalkan urang ayeuna apa ieu di guru urang di dieu tabarukan tajdidun nikah 10 gram ke urang boga guru itu tajdidun nikah 10 gram deui terus saya dikuriring aja cecep tah 15 kali da boga guruna 15 hareupeun guru tajdidun nikah mas kawin tajdidun nikah mas kawin itunya jadi dihayang doati guru gitu hayang doati guru tah hiji jalmi nu eta ku Allah dicabut naonna berkahna masya Allah itunya urang kudu percaya karena berkah pokoknya hidup tanpa urang meyakini akan adanya berkah maka hidup kita sia-sia coba pemegitunya ilmu teu diberkahkeun dicabut ku Allah moal aya nanaonan gitunya awak urang berkah dicabut ku Allah keberkahan teh aya nanaonan bojo anak harta jabatan dan kekuasaan wa kullu min jami'in ni'amillah gitunya alladzi lam yahsul bila barakatin moal jadi nanon la faidata wala mana teu aya faidah teu aya mana ka urang sanajan dicekel ku urang ya moal aya manfaatna di mana eta nikmat geus dicabut naonna berkahna lamun urang boga bojo berkah masyaallah mentak doana kumaha kanjeng Nabi begitu akan nikah putrina Siti Fatimatu Zahra doana ngan saeutik barakallahu laka henteu sugan maneh sing gede milik sing anu henteu sakitu doana barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin ti isi barokah itu kumaha hartosna eta barakallahu muga ngaberkahkeun Allah laka ka anjeun duaan lakuma kudu nama kitu nya wa baraka alaikuma jeung muga Allah ngaberkahkeun ka anjeun di mana wae di berang di peuting keur susah keur bungah kitu nya keur boga duit keur henteu keur sehat keur gering kitu nya di imah di luar imah di mana wae eta teh kitu nya di mana geus diberkahkeun kitu nya di mana ku Allah geus diberkahkeun engke ka ditu teh wa jama'a bainakuma muga Allah ngumpulkeun anjeun jeung nu kumpul jeung anjeun pi khairin teh eusi tina berkah. Wah mantep eta doa. Mantep eta doanya. Sabab lamun jalmi geus percaya kana berkah otomatis gitunya bertambah. Kasayaan bertambah gitu. Sehingga dengan keberkahan inilah seseorang bisa menempuh apa yang dia cita-cita dengan selamat. Masuklah kana doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tah gitu. Cabut ku Allah barokahna. Jelema jauh jeung ulama ibadah geus tidak lagi berfatokan dengan ilmu fikih, maka dicabut ku Allah gitu.
Kaduana yusallitullahu sultan zalima gitunya. Anu kaduana ku Allah bakal dihijikeun, bakal dicampurkeun jeung saha? Sultan zalima atawa urang boga atasan, boleh katanya yusallit eta ngaranna. Yusallitullahu sultan dolima, Allah bakal ngahijikeun atau nyampurkeun atau urang di nanti boga ketua pemimpin urang sultanan zalima, pemimpin anu zalim atau dijikeun jeung pemimpin anu zalim. Eta jalmi resiko jauh jeung ulama, henteu ta'dim hatena ka ulama jeung henteu ibadahna berpatokan kana naon. Tos seperti itu. Nabi teh matos. Itu hadis nanggeus pada uning eta mah kitu nya. Maka urangnya sekaraos gitu ayeuna dina rumah tangga misalkan suami urang jeung sabangsana gitu nya, jeung sabangsana atau urang punya pimpinan, punya ketua RW dan RT jeung sabangsana atau pemimpin urang presiden dan lainnya. Urang eta tatkala jauh jeung ulama gitu nya, ibadah tidak berpatokan lagi dengan ilmu syara, tidak berpatokan dengan ilmu fikih, maka orang tersebut akan Allah kasih balai yusallitullahu sultan zalima, yaitu pemimpin-pemimpin anu zalim, naudzubillahi min dzalik. Dua eta sekaraos kurang gitu. Karaos banget geus gitu. Anu paling paur cek jungjuna nu katilu. Jadinya yakhruju minad dunya bi ghairi iman, orang yang jauh kepada ulama hatinya sudah tidak ta'dim lebih kepada mereka dan ibadah tidak berpatokan kepada ilmu fikih dan ilmu agama, ilmu syara, maka yakhruju minad dunya bi ghairi iman, orang tersebut mati dalam keadaan bukan membawa iman Islam. Nauzubillahi min dzalik. Itu resikona. Gitu nya. Makana urang mah eueuh mun hayang salamet nya eta sakitu. Tuturkeun ulama, ta'dimna ulah nepikeun ka letah tapi kun nepi ka mana? Nepi ka ati gitu. Ai ta'dim nepi ka ati mah sok raoskeun. Maca sholawat nepi ka hate raoskeun, ta'dim ka guru nepi ka hate raoskeun gitu. Bakat baheula mah kitu bakatin ku ta'dimna ka guru ulah borohinga titah ngaji, titah ngadahar teh kotok di dahar. Bakat ting nepi ka mana? Kana ati gitu nya. Kapungkur pan aya dongengna eta nya, hiji santri hayang bisa ngaji gitu nya. Dicoba ku guruna, siang bisa ngaji cenah. Calangap sia cenah. Calangap. Ciduhan bari ciduhna teh ieu teh anan teh. Leho teh. Gitu. Calangap sia. Puh, lep diteleg. Kabeh kitab katalar eta. Itu. Siga kapungkur dongeng saha? Mama Mbah Khalil. Kasumpingan Nabi Allah Hidir alaihissalam itu aki-aki leho wungkul ngambai ka dieu. Leho. Eta kabeh anu gigireun Mbah Khalil ngabir gidig. Aduh cenah ieu mah teu sopan cenah datang ka saha? Ka pangarasa Mbah bari kayaan kitu rudin terus lehona teh nongtot ngambai ka dieu tah. Gitu. Gek tiuk caket Mbah Khalil tapi Mbah tungkul kieu. Kayak aki-aki anu pinuhkeun geus kitu teh ngaleueut kopi Mbah. Eta si herehona teh narapal dia tah. Jadi narapal da urutna teh. Narapal da herehona urang teh ka dieu. Geus uih ceuk Mbah Khalil saha nu rek neruskeun? Nuang kopi cenah eta. Biridig kabeh jelema. Birigidig. Uih. Meureun dibayang-bayang leho asin berenjing sabangsana gitu sigana gitu. Oh iya moal. Ete iya marwah sadayana cenah. Moal cenah. Cek nu ngariung jeung Mbah eta. Wes teh mah. Kumbah diinum. Diinum kumbah. Dinu lehona diinum kumbah. Bari digorogotan naon? Geus disimpen. Cek Mbah teh apal teh maraneh nu tadi ka dieu anu awakna rudin terus cenah ge anu lehona naon ngambai terus nginum di dieu cenah henteu eta nu bieu teh Nabi Allah Hidir alaihis porbut gelasna teh geus eueuhna naonan kitu jelema mah kitu
gitu. Nyementak beda mukasyifin, mu'arrifin, mu'abbidin, mujtahidin gitu, muqarrabin. Gitu. Kelas memang dina ibadah memang beda. Ai urang mah kelasna kelas naon? Kopiin. Waya wae. Jadi orang mau jadi beda we gitu. Di berenu kitu teh aduh Masya Allah. Makanya orang mah gitunya janten teh kelas orang mah gitunya, kelas orang mah gitu. Tapi anu jelas mah orang itu hayang salametnya tadi teh gitunya. Ulah jauh jeung ulama pokona. Ulah mungpang kana aturan naon? Atos gitunya. Di mana orang teu mungpang kana aturan ulama nu soleh, secara hakikat orang teu mungpang kana aturan Allah. Sareng aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus diikuti. Harus diikuti. Sabab cendak diberi ilmu teh kadang-kadang cocobana teh sok aya ka santri teh di guru lolobana. Gitunya. Di guru aya ieu mah dongeng gitunya. Peda guru nyarioskeun ka santri ge mun keur ngaji teh. Euy cenah cek guru teh cenah. Sia salami masantren can kasentak ku guru mah hese bisa ngaji euy cenah. Can kasentak ku guru mah hese naon? Bisa ngaji. Aya budak di dinya boga pikiranna teh da sidik eueuh carekeun sia tanya. Aduh cenah aing cenah. Moal bisa-bisa aing ngaji cenah kumaha? Eta sapeuting teh hees eta santri. Mikiran hayang disentak ku saha? Ku guru. Kumaha cenah. Aing carana ieu hayang disentak cenah guru. Wow. Timbul ide. Sami meeting ngaji nepi ka waktu harita maneh can pernah teu ngaji wae. Da sidik eueuh carekeun teh santri teh. Henteu ngaji manehna mah. Beja ka baturanna, euy dengekeun cenah, lamun nanyakeun urang bejakeun urang hees kitu nya cenah. Mengaji cenah. Oh cenah. Pasti ditanyakeun manehna teh. Kitu nya santri nu eueuh carekeun teh. Ka mana sih eta teu ngaji cenah. Nuju bobo cenah pangresa. Pantes ya teh cenah wayah kieu sareta da peuting tara hees. Eta manehna geus beres ngaji nanyakeun eta teh. Kumaha euy? Guru nyarekan tuh, lain nyarekan sih cenah. Siapa pantas ya wayah kieu da peuting tara hees cenah. Ngalamun deui kieu, aduh aing yang bisa ngaji cenah can disentak keneh. Kumaha ieu carana? Wah, cenah pasti aya nu disentak. Pas tuang keur bareng nagog maneh teh. Hitut satarikna, bubut hareupeun kiai. Haja supaya disentak. Saya tanu hitut cenah. Cek guru teh cenah. Abdi cenah. Nya cek dina fikih ge igtafar fil dawam malah yugtafar fil ibtida. Mending keneh dihitutkeun daripada ka bawah salat. Tah maneh mah ngamalkeun ilmu cenah. Segogodeg eta santri. Kieu we di sieu teh. Hayang dicarekan situ. Aneh santri teh. Hayang dicarekan manehna mah. Batur mah embung dicarekan teh. Peda ngadenge dalil can dicarekan ku guru moal bisa naon? Aing geus biak ide cenah kumaha ieu cenah guru can nyarekan keneh wae. Wah, aya mah pasti aing can dicarekan ieu. Karena kan ajenganna teh boga anak awewe hiji. Bawa balik sapeuting. Gitu. Bawang haja balik ka imah. Bawa ka maneh. Barang dianterkeun teh. Pasti guru aing nyarekan. Pasti ieu mah cenah. Geus biakeun ide manehna itu. Pas datang teh ka imah. Nah, cenah kudu dibawa candak sagala cenah jang da bapak geus niat cenah ieu teh rek dikamanehkeun. Ampun cenah pasrah eta budak santri. Saleresna mah cenah abdi teh kieu pangresa cenah abdi teh nyieun cara sapikiran sapeuting teu sare abdi teh yang disentak cenah. Da suruh pangresa cenah can menang sentak guru mah cenah moal bisa ngaji. Heuh atuh da naon sentakeunana maneh cenah. Da maneh eueuh sabab pisentakkeun guru. Gitu. Eta mah cenah nu disentakeun guru teh supaya bisa ngaji. Memang jelemana pisentakeun we cenah gitu. Oh gitu, sugan teh cenah kudu disentak wae cenah. Aya gitu santri. Hayang disentak guru eta. Tapi da leres gitu nya. Lamun urang disentak guru gitu sentak. Goblok dia. Di Banten mah gitu. Abu ya kan nundutan kumaha. Goblok dia gitu. Jo langsung kieu nundutan teh. Nya pantas jadi ilmu ge nu tadi negeri jadi kieu pamanna teh. Langsung we kana naon? Kieu we kana.
Aduh. Mentak kudu disentak ku abu ya eta. Kadang-kadang eta guru putra ieu mah. Kasandri eta. Goblok dia cenah. Bolon dia cenah. Jadi kadang-kadang disentakkeun gitu eta teh guru teh kadang-kadang ngasupkeun naon? Ngasupkeun ilmu. Gitu. Urang mah kadang-kadang mun disentak guru teh aduh. Bundung isuk moal ngaji bae geus sana ngaji lah. Ulah padahal mah kitu nya. Sabab kitunya kadang-kadang ai guru teh kan kadang-kadang guru teh lain kadang-kadang anu jelas mah guru mah cek bapak mah eta tas stop kontak hurung. Jadi kan orang listrik lamun langsung di mana? Langsung di setrum ti ditu teu make stop kontak ngebledug listrik. Nah disaring heula ku ieu takunan teh. Tuh meteran gitu ukuran urang sabaraha. Tah guru nu apaleun. Oh si mah ya kudu ieu nu bere ya. Guru nu apal eta kadang-kadang eta. Memang guru sih nu uning eta mah. Gitu. Makanya orang mah gitunya lamun hayang berkah ilmu sepertos ayeuna urang Pak Kiai. Pak Kiai itu adalah salah satu ulama anu sangat menghargai, menghormati, mentakdimi, menyayangi, mengasihi, menyaahi ka setiap guru. Itu amal Pak Kiai. Sehingga ilmunya ku Allah dibesarkan gitunya semakin besar. Coba tinggali beliau tadimna ka guru kumaha sampai ngorondang gitu. Kenapa? Karena keberkahan yang Allah akan berikan secara nyata tidak mungkin ku urang dipake naon? Dipake ihtilaf deui atau dipake mangmang tatkala murid betul-betul ta'dim ka saha? Atos. Sabab dina kitab Ta'lim Mutalim didongengkeun ieu aya hiji ulama gitunya anu elmuna ribuan gitunya. Nanti santrina ribuan, tapi begitu beres ngaji ningali budak nu main kaleci, anjeunna sujud gitu. Kayak eta budak sing ditanya, "Mahua?" Cek kunaon ieu sari sujud? Sabab kaula bisa ngaji jeung bisa magahan maneh anu jumlahna 1000 teh ladang bapana ieu. Maka anjeunna sanajan budak can nyahona naon kitu nya, karena aya hubungan jeung ramana dihormat ku anjeunna. Eta ulama besar eta. Dimuat dina kitab aya eta. Saya tadi mau buru tadi ulah laworen. Gitunya salah satu orang diberi kekuatan ku Allah ilmu anu bakal bisa gitunya mengimbangi keadaan situasi di saat ayeuna itu gumantung karena besar dan kecilnya keberkahan daripada guru urang. Mentak cek dina imriti idzil fatah hasbatika dihirrufi wa kullu ma lam yantakid lam yantapi. Wahai pemuda-pemudi, Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kamu cita-citakan sehingga dari kecil menjadi besar. Itu bagaimana menghitung besar dan kecilnya itikan yang ada pada hati kamu. Di mana hayang gede berkana berarti kudu gede naonna tekadna gitu. Di mana hayang besar kudu gede deui eta. Sabab eta idil fatah hasbatika dihirrupi wa kullu malam yantakid lam yantafi gitu. Nya mudah-mudahan urang mah kitu nya dijauhkeun ku Allah Taala tina jauhna jeung ulama gitu nya. Pokona ka ulama kudu kieu urang mah. Gitu nya wa fi masgulin bi harfin jari au bi idafatin kawaslin yajri baidun ainun qaribun fi qalbihi I love you love me to you and I can stop loving you. Ila jami'il ulama wal auliya zahiran wa batinan. Gitu. Wa fi masgulin teh cek bahasa urangna walaupun guru kita jauh di seberang sana tetap hati saya dekat dengan beliau. Gitu. Baidun ainun qaribun fi qalbihi, jauh di mata tapi dekat. I love you love me to you, saya cinta kepada guru saya gitu. Walaupun keadaan guru saya tidak akan terbatas terhalang waktu dan nanti masa gitu. Tetap di hati saya hanya jalan kakarak dinya bijil. Barokah gitu. Gitu mang kitu aturanana. Gitu. Sabab dina Ibnu Malik na Alfiyah nyarioskeun wa hal fatan fikum pamahilul lana wa rajulun minal kirami indana. Begitu direret Ibnu Samah kepada salah satu muridnya yang bernama Ibnu Malik, itu dengan reretan Ibnu Samah ngereret tungkul, tak jadi ilmu. Gitu. Kata Ibnu Samah, wahai murid-muridku, nanti kamu akan lihat di antara yang hadir di sini adalah ada satu di antara murid saya, yaitu ilmunya yang mabruk ala jamil upuk, sehingga orang manapun akan menyerap kepada ilmunya daripada ilmu keberkahannya. Itu anu direret ku anjeuna nyata Ibnu Malik waktu harita. Wahal fatan pikum pamahilul lana wa rajulun minal kiram indane. Jadi jeung reret-reret jadi ilmu.
mentak lamun teh urang keur puasa sunnah lain keur puasa wajib, bahkan lamun puasa wajib bisa dikodokeun mah mending dibatalkeun lamun guru ngajak dahar. Di aya contoh pernah itu santri ngaranna si Ade mas santren selama 3 tahun can pernah dibawa ngaji asa rek ngaji kadieu ngopi bareng ya cenah. Ngopi asal meuli kitab kadieu dia cenah ngerokok bareng cenah keur puasa kadieu tuang bareng. Jadi selama di pesantren teh diajak ngopi bareng, diajak tuang bareng, diajak ngobrol bareng, bahkan diajak sarenaon bareng. Eta balik ke imah ku Allah diberi laduni lain unggul bisa ngaji, aneh balik di pesantren bisa nyieun lomari, bisa nyieun mebal gitu. Luar biasa guru memang gitunya gitu. Makanya orang gitunya namun diajak ngopi cek peribahasana lamun urang keur puasa mending batalkeun gitu. Naon sababna? Belum tentu orang mah dipidamel ku urang bisa nyampe ka saha? Ka pangeran guru mah geus jelas napal jeung saha. Gitu. Kantun gitu. Mentak aya bahasa gitunya. Laulal murabbi la araftu rabbi cenah. Kalau bukan jasa dari guru saya, tidak mungkin saya bisa mengenal Tuhan saya cenah. Gitu. Enggak mungkin gitu. Eta man anak itu saha abdi atuh. Pan eusina mah kitu man teh saha atuh abdi teh. Kalau bukan beliau atau abdi naonan. Timbul we lagu manaon. Abdi teh saha atuh. Mun ceuk urang bahasa urang mah aku teh apa atulah kitu meureun kitu. Nah gitu. Gitu. Laulal murabbi la arabtu rabbi cenah gitu. Kalau bukan jasa daripada guru saya tidak mungkin saya bisa mengenal guru saya. Saya tidak mengenal Tuhan saya. Berarti al-wasithah gitunya. Min jumlatil wasithah itu al-murabbi gitunya. Min jumlatil wasithah itu murabbi, guru anu ngadidik urang siang wengi dengan cara sekuat tenaga gitunya, berbagai cara ilmu diasupkeun ka urang itu adalah tarbiyah gitunya. Sehingga wasababuhu tina sabab tarbiyah eta urang jadi arabtu rabbi, sehingga orang mengenal Allah. Dalam arti mengenal Allah itu di dalam hidup kita berjalan ke belakang, ke depan, ke kegir, kaku, kata handap itu tepat dina sasaran yang diperintah oleh Allah dilaksanakan, yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itu orang tahu Allah. La arabtu rabbi qala sok ngarokoh heula.